Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang deui sareng simkuring Cing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu mantun carios Mang Sobri. Anu mana ieu dongeng teh direka ku simkuring sareng ayeuna teh nincak kana bagian kagenep. Nanging langkung ti payun simkuring neda dihapunten ka sadaya mitra kaum dangu manawi anu tos ngantosan lami pisan ieu teh kana lanjut cumarita dongeng Mang Sobri nya. Hapunten nyuhun dihapunten 1000 pangapunten. Sareng simkuring bade ngucapkeun minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Simkuring Cing Adnan kalih kaluargi kuring sadayana. Nya supados urang teh tong nyangkolong teuing kana waktos, ayo atuh urang teh lanjut kana ngadangukeun carita dongeng dina bagian kagenep. Wilujeng ngadangukeun yuk ah. Para mitra kaum dangu, singkat carita nyaritakeun galur anu kaliwat. Mang Sobri sareng Nyi Lastri nepi oge ka tujuan para mitra. Samarakna mega langitan anu nandakeun waktos teh geus condong sore, sahanteur pisan mere rasa kacape ka maranehna anu kantos nyalsekeun perjalanan mulang ti kota. Sagala barang bawaan tos diturunkeun tina beca, kitu oge sagala urusan ongkos kantos beres ku taya leulewihanana. Katingal harita imah gubug nu nyang hareup ngidul tepatna sasang hareupan pisan jeung jalanan gang lembur para mitra. Nu teu sanes yen eta teh mangrupikeun imah kolotna Nyi Lastri nu bade ditamuan ku aranjeuna. Mang Sobri harita enggal cengkat mantun sadaya barang bawaan. Katutur Nyi Lastri ti tukang anu nuturkeun ku nyangking kempitan kempek nu alit. Saprakna nepi dihareupeun panto kaketok jeung uluk salam Mang Sobri teh nandakeun yen eta rompok teh kadatangan tamu. Assalamualaikum, sampurasun ma abah. Waalaikumsalam, rampes keheula saha eta teh? Tembalna Mas Sarbini ti jero ka Mang Sobri nu kantos uluk salam tadi. Lastri ma sareng Kang Sobri. Sorobot tembal Nyi Lastri ku pagjana pedah lami teu mulang tea para mitra. Oh Lastri anak emak, keheula neng sakedap. Abah aya Lastri itu sareng Sobri bah. Gorowok leutik Mas Sarbini ka Mang Kohir. Yen mere beja ku bagjana kadongkapan Nyi Lastri sareng Mang Sobri. Oh Lastri mak, nya atuh kedap sok dibuka heula eta pantona atuh, tong ditulakan wae. Mas Sarbini langsung mukakeun tulakan panto harita teh. Kerekek panto dibuka langsung katingal ku cirikna Nyi Lastri nu ngagabrug nangkep ka indungna. Maklum cara kakangen anu tos lami teu patepang pedah teu mulang. Kitu oge kasusul ku Mang Sobri nu ngangsrongkeun leungeunna ka Mas Sarbini kunawi salam hormatna. Kasusul ku Bah Kohir nu turut oge bareng sedih dina kaayaan kangen harita teh para mitra. Aduh banget teuing ieu teh anak emak teh nepi ka sabaraha taun teu mulang geuning anjeun teh geulis. Mulang atuh ayeuna geuning alhamdulillah ti nepatan anjeun teh mulang ti kota. Nembe amprok deui. Kumaha? Damang. Ka mana ari si ujangna? Mas Sarbini bari bareng muru calik ka pangdiukan, kupokna langsung tataros kitu ka Nyi Lastri. Nyi Lastri oge lain ku langsung nembalan, malihan malah kaceurik asa teu wasa kangge ngomongkeun anak para mitra. Geuningan malah ceurik kitu neng. Aya naon ieu teh Sobri? Cobi terangkeun ka abah atuh. Kunaon ieu teh nepi ka kieu? Lain teh mawa kaseneng malah ceurik we ieu teh aya naon ieu teh? Bah Kohir kurasa bingung pedah ningal sikap Nyi Lastri harita. Punten abah, sateu acana. Kuring ka dieu teh bade masihan beja. Yen si ujang teh parantos ngantunkeun poe-poe kamari ba. Mas Sarbini sareng Bah Kohir kaget ku ngarasa dibejakeun kitu ku Mang Sobri teh para mitra. Hah? Naon?
si Ujang teh maot. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sobri kabangetan teuing maneh teh. Sumuhun mak, parantos ngantunkeun incu mak teh. Kunaon atuh Sobri? Si Ujang teh lantaran anak tiasa ngantunkeun teh kunaon? Gering teh kunaon ieu teh? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ku ngalas kieu nampi warta kitu teh. Taros Bah Khohir ku kaget ratuk jantungna para mitra, asa teu percaya tapi da puguh nyata kitu buktina. Sumuhun Mbak, si Ujang teh gering panas teu katulungan. Dupi abdi sareng pamajikan teh tos usaha ku sagala rupi obat, malihan kontrol terus ka dokter, tapi panginten pangeran teh leuwihnya aku kuduna diangkir mulang ka asihna nyaeta ka rahmatna maot pingaraneunana Pak. Aduh si Ujang atuh naha kasep bet kitu ninggalkeun nini sareng aki di dieu. Ya Allah, atuh pamugi sing janten putra anu bakal tiasa nulung engke napikeun indung bapana di yaumil kiamah. Masar bini ku ngajeritna sedih kaget teu percaya estu ning nampi kabar kieu ti minantuna teh para mitra. Aduh, Neng Lastri geulis nyatos dah kumaha deui. Kantos jadi aturan nu maha kawasa ari kieu mah. Urang mangan saukur tiasa nampikeun naon takdirna. Ngaran katurunan mah tong diberatkeun lah. Da masih loba jalan salaku urang sadaya masih bisa jag-jag sehat walafiat mah. Kan tenan da geus kuduna kieu. Tong loba dicerikan teuing Neng, geus urang ikhlaskeun we. Asihna Bah Khohir salaku bapa nu harita bari ngelusan kana rambut Nyi Lastri anu masih kene nangkeup ka indungna para mitra. Sumuhun Abah, Lastri oge kantos ikhlas sagala rupina mah. Nangingnya wajar dina kayaan kieu teh sok aya wae cocobi teh. Geus mah hirup kami teh di kota ku balangsak pisan nepi kudu kaalaman ku cara si Ujang oge kabawa balangsak dina kayaan anu tos jadi layon kitu teh. Kela maksudna kumaha ieu teh Neng? Sobri maksudna kumaha ieu teh layon incu mah teh ku balangsak kitu teh. Naon ieu teh maksudna? Cobi jelaskeun atuh ka Mak. Mak Sarbini ku kaget. Sareng ngagentak leutik harita teh ka Mang Sobri sabab asa aya anu aneh dina pangnepian ucap bejana ti Nyi Lastri teh para mitra. Atuh, hanger wae maneh mah kitu teh ni. Ulah heuras beheung teuing atuh jadi awewe teh. Panaya tarosan make bahasa nuluyu atuh siga kasaha wae maneh mah. Tegor Bah Khohir ka istrina pedah kabiasaan sok narik urat beheung. Mun ka Mang Sobri sanaos ayeuna geus jadi minantuna oge para mitra. Duh ka eta nama. Aya kitu aslina kitu. Mitoha ka minantu teh kuat ku keheul. Guys, maneh mah cicing. Jadi salaki ge da teteges pisan. Urang mah mantak oge ti baheula teu sudi Lastri teh nikah jeung Sobri teh teu sudi. Tah geuning buktosna kudu sangsara anak urang teh ngalaman hirupna. Sanaos ka kota ka mana ge ari guratna geus jadi jelema susah mah. Nya susah we. Tong salaga-laga. Sagala ngarantau ka ditu ka dieu buktina mah angger we. Nyusahkeun ka kolot. Masar bini ku malah leuwih ngamprak omongan ka mana-mana harita mah atuh para mitra. Mang Sobri ukur tungkul cicing narimakeun kapeurih omong ti mitohana. Kituna oge Mang Sobri masok ngarasa memang kajelasanana anjeunna mah jelema susah. Indung bapa tos teu aya ukur mandiri ngandelkeun pangabisa jujur jeung kula-kuli kangge nyambuang hirup saaya-aya. Sok sia teh jawab. Lain malah katungkul siga hayam can kongkorongok wae atuh Sobri. Geus dahar murun maneh teh. Koplok teh teu daek ngajawab sia teh. Sok atuh bejakeun aya naon ieu teh. Cicing wae. Nini. Atuh nepi ka leuwihan ini mah ka Sobri teh. Sok Sobri, kunaon kawitna tiasa kitu teh cobi balakakeun ka Abah. Sok, nya Jang. Hanger wae maneh mah kitu. Belana Bah Khohir ka Mang Sobri kangge supados tiasa ngajelaskeun kawitanana tina beja Nyi Lastri ka indungna tadi teh para mitra. Nuhun Abah, nuhun Mak. Hampura sateu acana. Manawi Sobri teh kantos ngajadikeun balangsa ka anak Mak sareng Abah. Nanging dahat teh mah hoyong ngabahagiakeun caraning batur.
Tiasa ajeg pinuh ku pangasilan buncir leuit loba duit bro di juru bro dipantong ngalaya di tengah imah hoyong pisan abdi ge ma. Nanging da kumaha panginten usatos di jalan buktosna kieu hasilna mah. Geus langsung we sia teh. Pok kana caritana. Ulah ngaler ngidul ngomongkeun pangabisa itu ieu da tetep we maneh mah susah. Ulah make sasadu itu ieu kawing. Sok caritakeun we. Kumaha eta kawitanana bija lastri ka urang teh tadi. Sumuhun mah. Oge abah. Maksad layon tuang putra sangsara teh maklum cara di kota nguburkeun ge. Kudu sagala aya peraturanana make kedah mayar jeung urus pajak sagala. Nu tangtos eta teh meryogikeun kana duit ageung. Ku hal sakitu abdi oge da teu wasa kana urusan duit ageung mah atuh bah. Nu aya duit saeutik oge kantenan ngan sacukupna kangge ongkos mulang ka dieu. Atuh kapaksa jasad tuang incu teh layona dikurebkeun di sisi walungan gede dikuburkeun di dinya. Ari eta walungan kalersan kabanjiran ku cara cai anu limpas teu kabina-bina. Nyaeta ageung pisan caina teh bah. Nya kulantaran cai teh ageung bari jeung santer palidna eta cai teh. Kuburan tuang putra teh kagusur layona kapalidkeun duka ka mana. Nepi ayeuna ngan saukur tiasa ngadoa. Pamugi aya jalmi anu nimukeunana sakantenan ngurepkeun ku cara kaumumanana kitu. Ya Allah ya Rasulullah. Nepi kudu kitu nasib incu urang teh geuning. Duh Gusti, hampurakeun dosa kami sadaya teh bilih ku aya hal sakitu teh pangbalesan sagala tindak kabodohan urang sadaya. Kudu kieu geuning kalaman ku incu urang teh. Boroning incu boroning anjeun da abah ge di dieu salaku aki teh ngahlas pisan kitu. Ya Allah. Bah kohar ku ngaheulas sesak dina dadana. Ngadangu pangcaritaan Mang Sobri harita teh para mitra. Ya Allah, nepi sakituna maneh teh Sobri kabangetan jadi lalaki teh. Ku teu bisa pisan mereskeun atanapi ngabahagiakeun ngamerdekakeun ka anak ka istri teh. Nepi ku teu aya oge kudu kagusur cai. Kabangetan atuh nemen-nemen teuing maneh teh jadi salaki teh. Mantakan saur emage naon cobi kapungkur teh nampi kana panglamar juragan Komar. Moal nepi ka kieu nasib maneh teh neng atuh. Sobri si lain teh bisana teh naon sih? Bisa naon hari maneh teh? Cicing wae tungkul wae bisana cumarita wae. Layon wae ge kuat palid eta kabawa cai. Kabangetan teuing sia teh. Mun lain cenah aya anak urang nu bogoh ka maneh. Sia mah nasibna duka kumaha sia teh Sobri? Kocapna Mas Sarbini ku ngaheulas keheul ngadangu carita ti Mang Sobri tadi para mitra. Teras ayeuna teh kumaha? Janten maksud maneh ayeuna ka dieu teh bade cicing di dieu kitu? Numpang hirup di dieu ku peda geus sumerah tiasa teu tiasa nanaon. Ayeuna rek merekeun beban hirup deui ka urang? Hah? Cing atuh, singga belum pikiran sia teh. Di mana-mana jelema teh ngarantau mulang teh merekeun ka seneng ka indung bapa, merekeun atuh duit sakarung. Ieu mangan saukur bisana merekeun we kasusah jeung kasusah we Sobri kabangetan teuing sia teh. Jadi minantu teh kaleulewihan. Mas Sarbini ambekna asa beuki munjuk teu kabina para mitra. Nya harita Nyi Lastri atuh tulung pisan ka indungna. Kumenta sabar jeung tong kaleulewihan ka salakina. Ma, atuh tong kana menang teuing nyang kagoreng ka salaki Lastri teh. Kieu-kieu oge Kang Sobri teh kantos nyaah teu kapalang ka Lastri. Anjeunna kasaksian pisan ku Lastri usaha mulak-malik siang wengi hayang ngabagiakeun Lastri. Tapi da meureunah kedahna kieu nasib Lastri oge. Ongkohna Lastri mah teu mandang cara dunya mah ka sasaha oge henteu mah. Henteu mandang pisan angin mandang ka hatena kaikhlasanana kana kaasihna ka Lastri. Sabab kumaha onam oge Lastri da anu ngajalankeun. Sanes emas, sanes bapa, ikhlas Lastri manampi kieu oge. Nyi Lastri bubari nyuhun ngartosna ka Mas Sarbini supados tong kaleuwihan teuing sikapna ka Mang Sobri para mitra. Somohon ini ulah kitu teuing Sobri nyatos. Ulah dipake hate yang harapan mama.
dak itu buktosna indung si lain masifat nage goreng. Sok pandang weh ka Abah kan tenan. Abah ngartos kumaha rasana dikieukeun sareng ngalaman nasib anu samodulin kieu teh Kasep. Nya sing sabar we Neng Nong geuning ieu teh para mitra. Hampura carita teh kedah kapegat ku Neng Nong ieu teh nya. Dongengna kedah kapegat deui ieu teh ku Neng Nong. Nya insyaallah atuh ieu lanjutan cumarita dongeng Mang Sobri urang lanjutkeun kana bagian ka-7. Nya kukituna simkuring anu ngarang kana ieu carita dongeng manawi seueur kalepatan atanapi aya kasamian boh dina nami tempat gelar sareng sajabina nyuhun dihapunten. Nya dihapunten 1000 pangapunten. Sakali deui minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir jeung batin. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.